daripada pulang-pulang kieu ieu urang manggi ka Tarucingan sih. Tarucingan. Oke, sok. Di luar koneng. Aya oge nu hejo. Jerona bodas. Nu apal monyet naon? Cau. Anu kalua. Kumaha cara ngabedakeun buntut jeung hulu cacing? Nya tempokeun we, mana nu panggilna maju, anu hareup berarti buluna, anu nutukeun berarti buntutna. Anu kan? Nah. Terus kumaha? Karena ketek heula we, nu seuri berarti eta huluna. Nu katilu ya, nu katilu. Meuli kasur keur naon? Boleh kasur kersare. Ya keur beunta atuh. Macam wae maneh mah. Nah, kan emang bener kan boleh kasur mah jam sare. Heeh, lain mah keur beunta. Heuh, dipakena jang sare kitu maksud urang teh. Atuh misalkan beunna keur sare mah pijedukan ulis bang teh. Aduh, mamana we. Enak banget ah. Heeh, Mana nyawa teh cara ngajieun gelo panasaran. nah, kumaha kitu carana? Justru kurang bacaan heuh. Ayeuna we atuh brukeun. Isuk bukan heuh, isuk. Bu, ayeuna ieu jang isuk ka jalan batur deui. We sarua panasaran. Kurang bacaan isuk. Si anjeun ka ninggalkeun.